Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak. Semoga terhibur dengan stand up komedi Sunda ya. Di dia Ki Kampak rek carita arana si Burhan jeung si Parmin. Si Burhan jeung si Parmin aya perbedaan. Naon eta Ki perbedaanna? Ai si Parmin awewena goreng patut teh hideung lestreng ya. Jujur ya Ki Kampak memanehna carita sok calurhat ka Ki Kampak. Ai nu hiji deui mah herang nu hiji deui mah herang mencrang kos stainless. Tah di dieu ujung-ujungna bingung. Lamun boga awewe herang manehna curhat ka Ki Kampak nepikeun ka kieu, Ki kunaon? Uing bingung Ki. Bingung kunaon maneh? Aing nek usaha jauh kali itu ka dieu jadi teu bisa cenah. Geuningan? Heueuh ai boga awewe herang mencrang teh cenah. Komo ieu kos stainless meni mengkilap cenah nya. Jadi bingung nek usaha teh. Astagfirullahaladzim ceuk Ki Kampak teh nya. Ai maneh butuh daang teu? Butuh seukeur maraban pamajikan teu? Butuh. Ai sia nek ngeukepan we pamajikan, kumaha Ki uing teh bingung cenah. Ngalengkah teh cenah semenjak kawin jeung nu ayeuna. Emang ukuranna kos kumaha sih? Sok dinu artis Marsana, Marsa Timothy, apakah Luna Maya ukuranna? Ya sekelas-kelas Luna Maya lah cenah. Kos kitu cenah. Geulisna ge. Oh, ceuk Ki Kampak teh pantesan nepikeun ka bingung. Heueuh, uing ka mana-mana teh bingung Ki, usaha teh da pamajikan sieun ku batur, sieun diranjah. Nya geus atuh kieu ceuk Ki Kampak teh titipkeun we ka tatangga bisi aya nu ieu mah 1x24 jam ngan kulian ku sia engke lamun gajihan. Ai pamajikan sia sieun mah sieun ku batur mah heueuh sieun cenah. Keur mah cenah ieu mah alus, montok cenah. Bohay cenah. Uing kakarek Ki cenah meunangkeun nu kieu da baheula mah uing keur tumaninah, keur tumpak nini-nini ge ngeunah. Meunangkeun nini-nini mah da teu kieu cenah hate teh. Ayeuna mah hate teh teu luas euy, teu luas ninggalkeun akibat boga nu herang ieu Ki. Uing teh hayangna teh di imah we sare cenah mung ka mana-mana cenah. Eta nepi ka kitu. Tamentak mun boga pamajikan ulah nu herang-herang teh kos stainless. Mun bisa mah nu biasa we. Herang-herang naon? Batok kalapa. Bisa herang lamun digosok, lamun teu digosok biasa rada meuleuh-meuleuh. Sedang kitu we lah daripada lalieur mah teu bisa ninggalkeun mah. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.